sebaliknya rumah tangga urang teh kalah ngajadi ladang dosa, nyababkan urang makin banyak dosa ku akibat naon, ku akibat dina rumah tangga na teu sesuai jeung aturan agama teu maneh teu batur eta mah. Lamun geus kaluar tina jalur agama geus yakin eta ngajadi ladang dosa. Sabab urang mah salaki lain nurutkeun aturan agama, nurutkeun karep dewek. Pamajikan kitu keneh bae. Mantap cik dina hiji hadis eta Kangjeng Nabi cenah ge pernah nangtung dina lawang raka waktu keur Isra Mi'raj. Begitu neuleuh ka jero raka lolobana pangeusina cenah ge awewe. Eta di jero raka